Kemana itu kain? Kak, kak, kak. Oh, urusin kau lah orang. Oh, kayak ya baik zaman kuari atau zaman tereh kiamat. Oh, mana mah? Hesenya zaman kuari mah. Mana? Balik lah, ayo. Aman di dia masukan atau uman naik di situ mah kapangian baik. Astaga, kapan gini baik? Akak minta di kakak. Pura-pura tinggal ada yang baik lah. Akak geran akak. Geran jing akak. Allah baik itu kuainya. Geraan akak. Beremel lagi matana. Akak mah. Nguskuran. Aman. Aku daing lah. Akak kepala aman. Baik. Apa amat aing? Kenan mang. Keramekan. Wih, untuk baik itu. Lain dek paeh, ceng jadi lemah mah kabeh gamekan. Oh gitunya? Kamana ing kowe iyo pada selamat nekulin tujuan. Mang, kamu nyalatkan mahit kumaha mang? Sholatkeun mayit. Oh, kumaha mang? Atuh sholatkeun. Atau kumaha mang? Maha naon anjing? Yo mang, orang nyalatkan teboga udu kumaha mang? Wih, atuh ulah disolatkeun mentokan hudang mayitna. Dilaku mang. Oh, Wih, kada selamat yang sakman. Cobalah aing ka dito. Berarti kudu hulan. Mang ho, ketinggalun ceng. kan ketinggalan. Atuh ketinggalun ceng. Batur mah balalik ke bagi-bagi amplop. Aceng make ngabaturan mayit bae. Gaya ngamat aing. Atuh heueuh mangkana. Laju kumaha ge? Ulah pusing-pusing ceng. Sieun ketinggalun mah nuturkeun bae jeung imam salat. Nan aceng mah babacaana sholawat bae kabeh sampai anggeus. Ngaludang jing maitna. Ja kami mah teboga wudu. Moal, paling ge aceng titah ngabaturan peutingna di kuburan. Sayang amat. Wih, aing meneangan. Mari mandi dari yo. Sakman tuh. Ngobrol naon yo? Serius amat. Gua aing keur nanya Mang Musim. Nanya naon kitu? Nanya iyo. Arek nyalatkeun teu wudu malah mai. Kita ngebaturan di kuburan. Kan kitu amat. Cenah ho aing mah. Ngahuludu eta. Amun arek salat wajib wudu heula. Mulai arek nyerekanan aing. Kun cicing heula Mang. Cenah ho aing mah. Ari salat mah wajib ngahuludu. Arek ulin ge kemana bae? Kudu ngahuludu mah. Eta arek salat fardu. Ban ieu mah nyalatkeun mayit. Aska bari jeung kapepet deui. Oh nya, sholat fardu didatang-datang. Lain kumadar ya bae.